Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayeuna tentang buka puasa dina bulan Ramadan. Ayeuna tentang buka puasa dina bulan Ramadan. Paslon nya ari je pasal al iftar teh ari pirang-pirang buka pi Ramadana dina bulan Ramadan eta aya arba'atu anwa'in. Eta aya arba'atu saberji? Arba'atu anwa'in aya opat pirang-pirang bagian atawa warna. Aya nu wajib, aya nu jaiz bukana teh. Aya nu wajibnya oge jaiz nya. Aya oge anu bukana muharram alias haram. Mana anu bukana wajib? Ya, wajibun. Wajibun mah di dieu meureun bukana wajib nya. Seperti kumaha ari bukana anu wajib dina nalika keur puasa kama pil haidi wan nufasai nya eta sacara jalma pil haidi ieu mah khusus bati jalmana di awewe pil haidi anu kasorang ku ngaranna haid wan nufasi jeung pirang-pirang nipas wanupasi jeung nipas. Jadi wajib ka anu haid jeung ka anu nipas berarti khususna awewe wajib buka ngabatalan nya pangkatna statusna wajib ketika keur puasa datang haid datang nipas. Ari nipas mas getih sanggeus ngajuru disebutna nipas ta wajib buka nya teu wenang neruskeun puasa nya ku ayana haid jeung nipas. Jadi wajib bukana nya bukana teh wajib tapi wajib imsak nya kitu. Hiji tah status buka puasana wajib naon cenah Status buka puasana wajib. Contohna status anu bukana wajib teh sacara jalma atau khususna di awewe anu nalika kasorang haid ujung nipas ya. Terus ayeuna kumaha anu buka puasana anu status pangkatna teh jaiz teh boleh nek dituluykeun puasa heug nya arek bae teh mah ngabuka ngabatalan mangga jaiz teh boleh hana sakirana kuat puasa meureun lanjutkeun nya. Lamun sakirana teu kuat nya boleh buka alias boleh ngabatalan. Tah ieu mah statusna anu pangkatna jaiz teh naon boleh urang ngalaksanakeun buka. Boleh anu ngalaksanakeun buka teh seperti anu kumaha kade ulah salah tanggap nya nu kumaha anu boleh teh urang ngalaksanakeun buka atau boleh ngalanjutkeun nya kama pil musafiri wal maridi kama pil musafiri wal maridi kama sacara bukana jalma anu keur nyanyabaan. Jalma anu naon cenah? Jalma anu keur nyanyabaan alias musafir nyanyabaan. Wal maridi jeung jalma anu gering. Nyanyabaan tawa gering nyanyabaannya urang teu kuat nya ketika lamun tah teh mah dilanjutkeun puasa mantak madarat nya dina nalika urang di perjalanan keur puasa nya eta mah mending keneh urang buka nya da statusna boleh nya karena dasar alasanana urang nyanyabaan leumpangan gitu. Jadi teu sagawaya tapi lamun sakirana kuat mah lanjutkeun bae ngan boleh urang ngabatalkeun puasa ketika urang dina nyanyabaan sakira dina nyanyabaanana lamun tah teh mah urang moal kuat tak boleh urang buka. Jadi statusna jaiz. Statusna naon? Jaiz. Jaiz. Nu kadua statusna
boleh soten pikeun jalma nu marid wal maridi jalma nu gering. Marid teh sakit. Sakira ieu lamun tah teh mah urang dilanjutkeun puasa bakal mungkin parah geuringna. Nah mending keneh urang buka nya sabab dina bukana urang aya alasan ku geuring nya. Bukana ku sabab geuring. Jadi nya lamun tah teh mah urang dilanjutkeun puasa teh mungkin madarat nya. Tah boleh buka pikeun jalma anu geuring. Sakira lamun tah teh mah teu buka eta bakal bahaya. Tah boleh pikeun jalma anu marid alias geuring sakit ngalaksanakeun buka alias iftar nya ngabatalan puasa. Jadi status anu kadua hukumna jaiz. Naon cenah? Jaiz bukana pikeun seperti jalma nu kumaha? Musafir wal marid. Seperti jalma musafir anu nyanyaba jeung jalma anu geuring. Jeung jalma naon? Anu geuring. Nu katilu statusna bukana teh wala yajibu wala yajuju. Wajib. Henteu wajib, henteu wenang, oge henteu makruh deh. Nya. Statusna teh wajib henteu, wenang henteu, makruh oge han. Contona seperti anu kumaha atuh anu statusna teu wajib, teu wenang, wala yajibu wala yajuju teh kama fil majnun. Naon cenah? Kama fil majnun. Contona seperti jalma anu majnun. Majnun teh gelo. Majnun teh naon? Gelo edan, wong edan. Nya nu edan mah wajib henteu, wenang teu, makruh oge henteu da gelo statusna kitu nya. Wala kama fil majnun. Wala kama fil majnun. Wala yajibu wala yajuju nya fil majnun mah kama fil majnun. Majnun teh naon cenah? Jalma nu gelo eta statusna anu katilu bukana teu wajib teu wenang oge teu makruh nya. Nu kaopatna terakhir tadi teh pan arba'atu asya'a arba'atu anwa'in status bukana teh haram nya. Hukumna status bukana teh naon? Status bukana teh naon? Haram. Contohna seperti kumaha atuh bukana anu haram. Jadi lamun buka teh jadi haram hukumna. Contohna kaman akhara qada'a ramadana ma'a tamakkunihi hatta dokol waktu anhu. Kaman akhara sacara jalma anu ngahirkeun eta si jalma qada'a ramadana kana ngodoan bulan Ramadan ma'a tamakkunihi sarta mampu imkan manehanana nya kana ngodoan eta bulan Ramadan ya. Ngan cuman teu dipake ngodoan eta si waktu teh anu sempet teh hatta doko nah sahingga rupek al waktu anhu tina eta kodo nya nepikeun ka mun teh mah Saban ngahieup deui bulan Ramadan anu anyar. Jadi haram tah jalma anu boga kodoaneun nya henteu puasana teh haram. Jadi wajib puasa tah karena boga kodoaneun. Karena boga naon? Kodoaneun. Mantah haram dina bukana kudu puasa we. Salami eta si jalma kongang waktu nya sempet waktuna kana eta ngodoan puasa teu aya ganjalan teu aya halangan sehat wal afiat aya di lembur nya ngan manehanana ku sabab kedul tahna ku sabab kedulna eta teu puasanana haram bukana. Jadi alias wajib puasana haram bukana. Wajib puasana karena boga kodoaneun haram bukana. Haram non bukana. Sabab non haram bukana boga
boga kodoana teta statusna anu haram buka alias haram teu puasa sabab boga kodoana coba sok baca ti luhur jadi judulna teh ieu naon buka puasa di dina bulan Ramadan ari buka puasa dina bulan Ramadan eta aya wajib bukana contohna seperti jalma anu nipas dua wenang bukana contohna seperti jalma anu nyanyabaan sareng anu gering katilu teu wajib bukana teu wenang teu haram sareng teu makruh bukana contohna seperti anu kumaha jalma nu edan kaopat bukana haram bukana contohna seperti jalma nu ngahir-ngahirkeun kodo Ramadan sarta bisa kodo dina eta waktu tapi teu buru-buru ngodo teu buru-buru kodoan seperti jalma nu mukim di lembur tur sehat sehingga rupak waktu tina kodo wallahu alam alham